Mitra nuju ngadangkeun dongeng nuju duna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Atur nuhun ulah kirang-kirangnya punten seueur kahilapan sareng kalepatanana. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya official, Mang Jaya nenda jembar hapunten ati para wargi, maklum namina ge program baramina. Sok aya we lepatna para mitra hapunten. Dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna urang teraskeun deui, mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Janten pilih aya seueur ieu para wargi backsound angin, mugi-mugi we ulah lalebet angin. Ulah lalebet angin ya para wargi, mangga atuh. Ayeuna urang teraskeun hanca dongeng Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-20. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya nuju ngahanca hiji carios karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Mangga para mitra sadaya urang teraskeun deui hanca dongeng etang-etang hiburan pangbeberamana. Kocapkeun para mitra sadaya di hiji patempatan teh harita. Memang harita teh para mitra sadaya di hiji tempat caket rawa atuh pantes we sora bancet ge disarada. Para wargi sadaya harita teh malah mah kuwuna ngelak sareng ku Cibeurih keur marebutkeun hiji paisan. Hiji paisan munel cenah ceuk titinggaliana mah. Tapi duka teh teuing naon cenah eusina mah. Sedengkeun sora anjing babaunga meuni kadenge melewunga kadenge cenah ka eta patempatan. Tapi kulantarana keur manggih kasenangan, manggih anu hedon, manggih anu demplon cenah para mitra sadaya. Ye dua kubu teh teu kapangaruhan ieu cenah para mitra ku sora-sora anjing nu babaung mah jeung tempat nu pikakeungeun. Malah mah harita ge para mitra harita teh kubu Cibeurih jeung kubu Nanggela. Harita teh para mitra make jeung jiga-jiga nu parebut sagala rupa. Malah kubu Cibeurih nyarita, waduh eta kubu ampun teuing nya. Ieu mah meuni celembeng kitu eta nyarita teh. Padahal pana meuni kacidalunguhna samemehna mah. Jika goong tara disada mun eueuh nu nakol bert ayeuna jiga nu goong nabeuh maneh. Ceuk Cibeurih protes kana kawanter nu jadi saenganana. Mumpung eueuh indung si teueul. Ceuk ku Nanggela majarkeun teh meungpeung eueuh indung si teueul cenah. Harita kubu Nanggela ngajawab. Kubu Cibeurih tuluy nyarita deui. Bangke heula ari kami deuk dikumahakeun. Da kieu ge kami ge sarua lalaki lain. Omong kubu Cibeurih tu genah. Para mitra sadaya dua kubu parebut paisan harita teh. Malah kubu Nanggela harita teh para mitra sadaya tuluy nyarita deui. Nya kersama antosan we di dieu. Margi jisim kuring deuk jajab heula ieu ka si Nolis, si Demplon, si Peut. Si Madu pokona malah, si Bahenol Nerkom pokona mah, si Gula Rumah mate we lah pokona jeung sajabana we. Atuh mun Ali mangatu nungang kuda mulih ka lemur lah. Sawios kantunkeun ieu patempatan we. Pokona mah terang atuh tepang deui we ke di ditu. Walon kubu Nanggela ngusir ti ditu nama. Ngadenge kubu Nanggela nyarita kitu para mitra sadaya. Atuh puguh we harita ge para wargi sadaya. Kubu Cibeurih teh make nyarita di ku harian. Ari jeung kubu ari tadi sapapait sama manis sabagja sacilaka. Nah,
gening ari yeuna mangih amisna hayang dikekewe ku sorangan. Ai mangih peut mangih madu dikekewe ku sorangan. Bet araraneh teuing. Kalebah pait mapan barengna ieu sabagja sacilaka. Nakunaon ieu teh bet jadi kieu? Omong ku Cibeuri mimiti rada beda sorana. Ngadenge para mitra nuker pacental-cental jika nuker merebutkeun paisan. Atuh puguh we pikeun Nyi Santimi mah manehna teh ngarasa bunga. Luar biasa bungahna. Lire hiji cenah para mitra kabungah kulantaran diparebutkeun ku dua lalaki nu aya hareupeunana. Hiji tanda yen manehna teh dipikaresep cenah para mitra ku ieu dua lalaki. Harita meningah ke Nyi Santimi seuri. Heuh deh. Teu kedah silih awonkeun atuh awon. Teu kedah silih awonkeun barina oge teu sae. Kenging rejeki ngadon parasea. Ulah kitu ieu kakang-kakang nu balager nu karasep anu ieu anu gararanteng teu sawios-wios ieu sok sanaos abdi hiji oge nya. Alit-alit ge da moal seep ieu moal seep 3 subuh abdi teh ieu sok sanaos kuduaan oge moal dugi ka seep 3 subuh kuduaan oge kulan saur Nyi Santimi mungguh matak molotot nu ngadenge matak hookeun para mitra sadaya nu aya di dinya pang-pang nama kubu Nanggela jeung kubu Cibeuri. Ai Nyai gagabah Nyai cumarita teh. Moanya awewe hiji kuduaan teu ilahar teu ilahar. Awewe hiji kuduaan mah atuh kubu Nanggela ngagebet. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun deui hanca dongeng nu katunda tadi nyaeta anu kasebat ieu cariyos anu mana ngadongengkeun perkawis para mitra kubu nyaeta kubu Cibeuri sareng kubu Nanggela teh nu keur marebutkeun anu demplon. Barang kubu Nanggela cumarita langsung dijawab ku Nyi Santimi sapada harita. Atuh ari jisim abdi ge kiat mah kiat ye. Ari jisim abdi mah kiat mah sigana teu sawios-wios teu janten pamengan. Geuning salira ge kiat ku istri 4. Naha atuh disangkana istri henteu kiat kitu ngayoneun pameget 4. Sok sanaos 4 ge jisim abdi mah kiat keneh nun. Mangga lah komo kuduaan mah. Moal seep 3 subuh sanajan dugi ka 4 5 subuh ge moal seep jisim abdi mah. Terus terang we abdi mah ye nyarios teh sabalakana. Estuning teu dingding clear di Sindang Siloka abdi mah terus terang. Henteu teu ngabohong mah ngabuktoskeun ku anjeun. Bilih teu percanten mah ceuk Nyi Santimi beuki wani cacaritana. Para mitra sadaya cenah para mitra tong eretong ker tamiang awitali. Awewe wanter wanian kalalaki teh rupina nu ieu cenah kasebatna para wargi. Nyi Santimi nyaan meuni beuki wani nyaritana kadua kubu nyata kubu Nanggela jeung kubu Cibeuri. Be Nyai eling eling kubu Nanggela tetep teu ridho mun awewe kudu kitu peta. Lantaran teu umum cenah para mitra awewe mah cenah kuduaan ari lalaki kawin kaopatan mah teu naon-naon cenah kitu. Tapi lamun awewe cenah kudu kuduaan teu umum kitu dina sapada harita manehna nyarita. Tapi pikeun kubu Cibeuri mah teu ieu loba pikiran tungtungna para wargi kubu Cibeuri motong carita. Bae atuh montong dipungpang ari kitu kahayangna mah jeung kubu. Nah asana teh tong dipungpang da kitu kahayangna ieu. Teu naon atuh ari kitu kahayangna mah. Urang mah nya pokona mah nurut we kana kahayang manehna. Kubu Cibeuri sejen pamanggihna para mitra. Beuki lila anjing kadenge rageg babaung ti kajauhan. Memang lamun kurang-kurang nama matak pika keungeun. Tapi kulantaran yang hareupan anu bahenol nerkom cenah para wargi sadaya. Anu disebutkeun cenah bageulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jigana teh kakeung teh ngadak-ngadak leungit,
nu timbul mah harita teh nafsu anu ngagugudug hayang ngeukepan ieu Nyi Mojang anu demplon teh. Nya kuwuna ngeula nyarita deui. Ah, moal nya urang teh sakokoh atuh. Yeuh, cai kopi dina bekong mah sumangat teh teuing. Tapi ari hiji bikang kudu-kuduan mah bet aduh. Mangke heula atuh da urang teh lain sato. Yeuh, jeung ku Cibeurih mah mangga sumangan neangan dewe anu sanes ieu mah keur jisim abdi lah. Nya mah ieu mah keur jisim abdi ieu mah keun mangga ku Cibeurih mah milarian deui we datang tos manggih deui. Nu langkung hebring ti dieu. Omong kubuna ngelatih satuju sagala kudu sakokoh macana para mitra hiji atuh istri kuduaan. Teu kenging parasea Kakang. Pokona mah jisim abdi mah sanggem babagi. Pokona mah sadaya bagja sugema we. Ieu sok sanos nu duaan. Duanana ge baris sugema pokona mah. Abdi mah moal kieu kidian teh hartosna mah moal kirang-kirang dina ngoni ngabagi kasugemaan ka Kakang duaan. Ceuk Nyi Santimi tetep manehna tetep nangtang kadua lalaki nu aya hareupeunana. Ngadenge caritaan Nyi Santimi kitu ku Cibeurih tuluy nyarita deui. Tuh, pan kitu caritaan ceuk si Nyai ge kayak Nyai Sambi teh nya. Ngaran teh abdi sumuhun Nyi Santimi meni teu apal-apal ari Kakang, hilap deui eta pangintennya mutanana lah pokona mah eta dipinuhanku. Heuh deh Nyi Santimi abdi teh Kang Nyi Santimi. Harita para mitra sadaya, Nyi Santimi nyarita kitu tapi tetep pikeun kubuna ngelama teu satuju. Lamun hal eta sakokoh sainum jeung ku Cibeurih. Nyai ulah kitu Nyai, ulah kitu. Kubuna ngeula tetep teu ngarasa ridho sakokoh sainum. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Tunda heula lalampahan ku Cibeurih jeung kubuna ngeula. Nu papanggihan di leuweung Ganggong Simagonggong disebutna. Leuweung Gerotan, leuweung Gereng. Nya eta ayeuna urang ngabandungan. Kumaha para mitra lalampahan? Kumaha cenah lalampahan jeung pangalamanana si Ujer nu misah ti batur-baturna. Emut keneh para mitra Ujer si Ujer nya eta pantiluan nya para mitra. Atuh anu tiluan teh diantawisna Dayat cenah para wargi sadaya. Oge ieu aya Mang Lendra oge para mitra sadaya. Teras anu kokolotna Aki Darum saurang deui ngaranna Ujer. Kitu nya para mitra, mangga urang teraskeun deui. Ayeuna urang ngabandungan pangalamanana si Ujer. Nu harita manehna misah ti batur-baturna. Teu bina tinu sejena tetela manehna oge para mitra sadaya. Harita teh ngalaman hal anu sarupa nyata digoda ku jirimna awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Lir ibarat putri turun ti kahiyangan teh lain bobodoan cenah para wargi. Tapi dengan saukur jirim panipuan. Sabab nu ganggu ka manehna teh lain awewe sa awewe-awewena. Si horeng cenah para mitra sadaya. Anu datang teh awewe mamalihan. Awewe mamalihan anu ngajiri mangrupa awewe. Ngan ceuk rarasaan Ujer mah. Rarasaan teh keur gulei jeung awewe. Keur papuket silih tangkep para mitra silih dadetkeun. Padahal lamun aya nu pareng nyaksian mah sabenerna manehna teh lain keur gulei jeung awewe para wargi. Jeung naon atuh si Ujer guleina? Para mitra pamiarsa, mangga urang teraskeun ieu hanca dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Ono. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya atuh kacaritakeun Ujer
Rarasaan mah manehna teh cenah para wargi keur guyer jeung hiji cenah nyaeta awewe anu geulis, anu demplon, anu kacida matak nyugemakeunana keur manehanana. Padahal para wargi sadaya sabenerna teh duka sareng naon manehna guyerna. Ngan rarasaan ujer mah para mitra jeung nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Awewe gelisnya demplon nya bahenoa meni gersep ngeukepanana. Kitu kaayaan ujer harita. Malah mah para wargi ujer oge harita teh tuluy nyarita. Aduh nyai, menggeus nyai, aduh. Ya menggeus, aduh. Naon ari Kakang? Meni atos deui naon Kakang? Pokona mah nyai mah tacan sugema ieu terus terang nyaan terus terang pokona mah kasugemaan teh hoyong namihan Kakang. Nya ngan Kakang geus leuleus ieu teh ayeuna teh aduh teu kuat ieu Kakang teh. Ulah lalas leuleus Kakang kada jagjag pamengget mah ieu ulah sok kitu meuni babarian cehan geuning Kakang mah. Nambae ge teh can naon-naon Kakang ieu. Pokona mah nyai mah meuni sugema babarengan jeung Kakang teh nyaan meuni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih estuning nu dicita-cita ti baheula hayang babarengan jeung hiji pamengget karesan pisan Kakang ayeuna ka dieu nya kitu teh Kakang. Pokona mah nyai mah alim pisah. Ya sarua Kakang ge ari mung pisah teh mah ngan ayeuna aduh geus teu kuat Kakang teh ieu. Geus teu kuat Kakang teh. Para wargi sadaya ba anjing babaung kadenge cenah para mitra meuni melewung tapi pikeun ujer mah meuni asa dipepene para wargi. Keur mah eueur dikekepan kuno geulis kawanti-wanti endah kabina-bina harita teh para mitra sadaya. Atuh puguh we matak sugema kana hate. Kakang, kumaha kinten-kintenna bade terasa sarengan sareng nyai. Atuh puguh nyai. Kakang teh mung leupas hayang terus we babarengan. Aya paribasa hayang kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga Kakang teh. Boa-boa eta mah mung dina lambai wungkul pada hatena mah bade ninggalkeun nyai meureun nya. Tos moal hilap naon teh, moal emut deui ka nyai hilap salalamina. Pami Kakang paros di lembur mah ari nyai. Cita-cita Kakang teh hayang mawa nyai ka lembur. Pokona mah nyai rek dijadikeun istri nu sajati di ditu. Minangkana malah patih goah Kakang ke di ditu. Terus terang Kakang teh manggih kasugemaan nu taya bayana. Panggih jeung nyai ayeuna teh. Rumataknya ceuk Kakang ge sakali deui Kakang mah yeuh mung pisah jeung nyai teh. Mending muktosna meuni capek-capek. Nyai capek mah da biasana atuh. Komo kieu Kakang geus meakeun taraga. Tapi kalau let kasang kieu aduh teu kuat Kakang teh nyai pokona mah. Lah pokona mah Kakang teh hayang sare ina teh. Jadi Kakang bade kulemnya. Nya lah atuh yeuh Kakang teh hayang sare geus teu kuat geus leuleus. Kan ku nyai rek dikeukeupannya. Kitu para mitra sadaya. Memang harita ge atuh para wargi sadaya kabeneran pisan harita meuni asanya cenah ujer dikekepan kuno geulis kuno demplon kuno donto teh para wargi nya rarasaan teh meuni asa nikmat hirup di alam dunya. Memang para wargi duka kunaon sabenerna harita ujer dikekepan para wargi anu mulia. Ayeuna para wargi anu mulia kocapkeun anu kereneangan ujer nyaeta Mang Lendra babarengan jeung Aki Darum harita Mang Lendra tuluy nyarita. Aduh ki ini asa kareueung kieu nya jeung eta anjing meuni babaung ti dieu. Yakeun bae nya da sato mah biasa kitu di sada. Nah make sieun-sieun nya kuring mun asa kareueung we tara-tara ti sasari ki. Mun hayang mau balik dewe ki. Balik kumaha ari nya nih. Urang teh pan keur neangan si Uder. Bisi kumaonam yo. Karunya manehna teh hongge tas ditinggalkeun. Pokona mah keur diteangan ku urang. Kakara pangisa urang si Dayat, ayeuna urang neangan si Uder. Itu bang-bangna Aki neangan ka dieu teh. Aduh,
Nyahan kuring mah keung jaba eta anjing meni rageg kitu kieu. Sieun terus we atuh nyamperkeun ka kuring. Kuring teh meureun aduh. Disegang digegel anjing aduh. Sewak mun kuring teh. Geus tong sieun-sieun aing urang tuluykeun ju lalampan urang. Harita manehna kokorosakan para mitra sadaya. Dinu bala dina tangka-tangkal anu jembet. Memang patempatan eta matak pika keungeun lantaran para mitra sadaya poek ningali kayan leuweung kacida gerotanana da atuh ningali kaluhur teh ngan saukur dang daunan wungkul panon poe ge nepi ka teu kuat cenah para mitra nembus ka eta patempatan bakating ku cenah kandel-kandelna kakayon nu aya di eta tempat. Kitu kaayaan baheula mah beda jeung kaayaan ayeuna. Hari ayeuna mah tatangkalan teh cenah para mitra laleungit teuing ka mana initna. Harita manehna kokorosakan dinu bala. Memang kaayaan tempat eta teh kalan-kalan manehanana ge manggihan. Cai jeung ranca arawa atuh para wargi sora bangkong ge disada bancet disarada. Kabeneran pisan. Barang ngembanga manehna ngapangpang nama Mang Lendra anu ngalirik ka hiji tempat manehna reuwas. Itu ki si Ujer ki. Itu si Ujer. Ki si Ujer itu. Ya ampun deing eta keur ditumpakan ku eta sing diguguli. Sieun deing gila ki gila. Aduh bening gila. Lendra para mitra mengpekan beungeutna sabab teu kuat mireungeuh lentah meni sakitu badagna. Mangga para wargi ngasona ulah lami teuing urang teraskeun deui kumaha kaayaan Ujer nu disebatkeun cenah katingali ku Mang Lendra mah keur dikukepan ku anu disebut cenah lentah sagede guguling. Harita Lendra mengpekan beungeutna sabab teu kuat mireungeuh lentah meni sakitu badagna. Kumaha atuh Aki Darum barang ningali kaayaan kitu? Aki Darum langsung istighfar. Astagfirullah ya Rabbi. Kunaon gogoda teh meni sakieu abotna? Lendra, kadiekeun eta tumak. Aki Darum ngajewang tumbak rek ditojoskeun ka hareup. Awas ki bisi nyolok kana kekemplong beteung Kang Ujer. Hati ki atuh ngalempakeun tumbakna. Aki mah Lendra ngagorowok bisi tumbak niru kekemplong beteung Ujer para wargi sadaya. Sok atuh ku sia tojosna kadinya. Aing mah tanaga geus suda deuleu bisi nyalahan. Sok tadi bantuan ku aing mah rek maca jang jawokan we keur pangusir setan. Sia nu nojosna tah, angku tumbaknya. Sok atuh ki artinya aki maca jang jawokan lah, usir heula setana. Duh, ame babari uing ngalaksanakeun tugasna. Kitu ceuk Mang Lendra. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang kitu kaayaanna sapada harita. Atuh hareta ge langsung para wargi harita teh Aki Darum maca jang jawokanana. Setan. Siluman. Setan jeung siluman anu nyiliwuri di ranca bingung. Tomplokeun ka cecep sia. Bahekeun ka geuleuh sia. Kucurkeun ka cua sia. Tapi lain atuh. Lain cua ka aing. Lain cecep ka aing. Lain geuleuh ka aing. Warejit sihir jeung panyeluhan. Asongkeun kanu hiri dengki jahil kaniaya. Da kaula mah yo lain jalema kitu. Wah. Nyingkir, sia nyingkir, geura nyingkir, jurig nyingkir, setan nyingkah. Pokoknya mah geura nyingkir, anika geura nyingkir, jurig nyingkir, setan nyingkah. Wah.
para wargi anu mulia. Atuh kaayaan teh para wargi sadaya matak pikakeungeun dina kaayaan harita. Memang meninyeora aya jiga sora guludug sagala patemalan. Barang jang jawokan anungan sakadar omongan harita teh para wargi. Hari diomongkeunana ku hate nu wening mah. Angot ditunyel ku loba pasaratan dina nyuprihna. Tetela geuning aya matakna. Sanggeus jang jawokan dibacakeun harita ge para mitra sadaya. Sanggeus jang jawokan dibacakeun ku Aki Daru. Bumi karasa ingeung para wargi sadaya. Atuh angin nyeor limungan matak pikakeungeun. Malah langit ngadak-ngadak angkeb. Jeung sora gelap patembalan harita ge para wargi sadaya. Sakedapan mah para mitra sadaya kayan poek mongkleng buta rata. Jiga ngadak-ngadak jadi peting. Poek mongkleng buta rata. Teka tingali ngupetkeun curug-curug acan. Ngan sanggeus kaayaan biasa deui. Lentah sagede guguling leungit nyao lunta ka mendi, nyao lunta ka mana para mitra sadaya. Nu kadenge ngan harita teh kaayaan di eta patempatan. Malah bancet kadenge di sada sagala rupa para mitra sadaya. Dina kaayaan kitu teh eta kajadian anu matak aheng anu tumiba di eta patempatan sabada para wargi Aki Daru macakeun jang jawokanana. Sumangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu katunda tadi. Ieu para wargi sadaya mangkin rame we dongengnya para mitra sadaya. Kumaha terasna dongeng? Memang kaayaan eta patempatan teh para wargi sadaya matak pikakeungeun. Ngan tadi ge sabada disebutkeun yena sabada Aki Daru mapatkeun jang jawokanana. Jeung kaayaan robah sabada harita malah ujer harita kontan gogoakan jeung aduh-aduhan. Aduh, ampun Gusti aduna atuh ieu. Asal leus kabina-bina. Aduh. Ampun, aduh. Ningali kayan ujera gogorowokan jeung aduh-aduhan. Aki Daru harita ge tuluy nyarita ka Mang Lendra. Aing deuleu sia. Eta Lendra, sok keuat nyangan ubareun pi ubareun ye. Nyan ubaran deuleu. Ceuk Aki Daru marenta. Aduh, lain ki ubar teh ubar kumaha ki? Keur ieu ubaran teh ubar kumaha? Ceuk Mang Lendra. Oh, jang daunan jiga keur ngubaran jang daya teh ya. Geuning daun babakoan teh ya. Sok ka geuwat teh tingali tuh katingali aya tuh. Teu jauh ti dieu ge dari nu manu kitu mah ngabadeg tuh. Sok tingali tah. Geuwatnya deui ngan kade nyangan nananya. Tetep kudu nana mali ka Aki. Aki kudu katingali ku janeh deuleu. Jiga waktu keur harita we ngubaran jang dayat. Aduh, sieun ki eta anjing babaung. Keun bae moal ngaganggu ieu. Ieu, moal ngaganggu ieu. Sok aja jangan. Keur pi ubareun ieu jeung keur si ujer. Sok gegejang nyewang tah. Tuh ning loba tuh. Pokona mah tuh engke pokona mah tuh tingali eta tatuna meuni kertihan kitu. Jika nu ditirukan ku seumat we tuh geutina ge meuni barijilan. Omong Aki Daru ningali kaayaan ujer harita anu getihan saluar awakna jiga anu ditirukan ku seumat para wargi sadaya. Aki Daru nuduh-nuduhkeun dina tatu sakawak ujer memang kaayaan eta patempatan matak pikakeungeun lantaran anjing babaung para mitra sadaya mata keungan nu aya. Waktosna para mitra.